na awak karasa istrasana. Ngiderkeun ieu dagangan susuganan loba langganan. Geuningan kieu karasana hirup tepugu gawena najan geus pun tak ganti usaha tapi can aya milikna. Karasa perina hirup daya kaboga ku tulut jeung ku baraya pada ngahina. Tapi kukuring tadi pirosea sabab jalma mah saya sampurna boa jaga kuring jadi jalma kaya nu bisa nyenangkeun kulawarga. Angin nu ngahiliwit nying naikeun kesang maawak nu karasa di istasana. Sapopoe kukurilingan ngiderkeun ieu dagangan susuganan loba langganan. Geuningan ieu karasana hirup teu puguh gawena najan geus gonta ganti usaha tapi can aya milikna. Karasa perina
baraya pada ngahina tapi kukuring tadi pirosea kabab jama daya sampurna buat jaga kuring jadi jama kaya ku bisa nyenangkeun kulawan